Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui wae mitra. Neraskeun hancagara panukatuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Mitra hanca Mang anu katuna tina ieu carios anu dikarang ku Bapaan Merdeka Permana upami telepat kamari teh parantos dugi ka sanaya nguwak ngawik pasukan musuh anu masih keneh hookeun dumeh nyaksian kajadian anu kumaranehna arang kasaksian nyaeta mireungeuh Kanjeng Haji maot bari ngadeg. Tah upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu nu matak teu aneh urang kampung Arya Desa Bingkeng Kacamatan Dayeuh Luhur Cilacap mah nyebutna teh Eyang Pangadegan. Sabab cenah saenggeus ku pasukan musuh dicahcer nepi ka tiwas layon Kanjeng Haji Prawatasari mah tetep ajeg pengkuh. Kurahayat didinya eta inohong pajuang anu teu dipiwanoh saha kakasihna teh langsung dikurebkeun di eta tempat keneh bareng jeung 12 wadya baladna nyaeta dina taun 1700 genep. Kitu ceuk beja anu dibejakeun deui ku urang kampung Arya Cilacap teh. Cileng sanaya ajeleng-ajelengan ka ditu ka dieu. Purisat sanaya ting balesat ka kenca jeung ka katuhu. Saban manehna ngabalesat ka katuhu musuh anu aya di katuhu ting jarerit ting koceak. Saban manehna ngabalesat ka kenca musuh nu aya di kenca oge sarua ting koceak bari awak raceleng kapeng parkeun. Ngan kusabab musuh teh oge ngagunakeun pakarang modern saperti bedil atuh awak sanaya oge loba kabeunangan. Dina waktu-waktu anu tangtu mah sanaya teh bisa mepek tanaga batin sangkan kulitna weduk. Tapi dina pertempuran anu teu anggeus-anggeus ti subuh nepikeun ka sareupna kieu manehna teu bisa terus-terusan ngagunakeun elmu kawedukan. Mitra kawedukan mah lain kakuatan alamiah anu jolna tina awak, tapi hiji kakuatan anu ngahaja dionang tur ngagunakeun kakuatan batin. Kapan bareta oge ku guruna nyaeta Kisanta geus disebutkeun yen elmu kawedukan mah ukur ilmu tempelan. Aya sote lamun ngahaja ditempelkeun, lamun teu kitu mah nya moal weduk jalma teh. Ari bisa weduk lantaran anu makena ngagunakeun tanaga batin anu kacida badagna. Ceuk Kisanta tanaga anu dipake keur ngonang eta ilmu teh kacida badagna. Imbanganana teh cenah tanaga keur 40 poeun
dibeakeun dina jero sapoe. Jadi atuh lamun anu terus-terusan ngagunakeun eta ilmu sarua bae jeung miceunan tanaga. Mata kitu sababna dina saban bitotama sanaya mah tara ngagunakeun eta ilmu da sieun beak tanaga. Jadi tara dipulkeun nya. Sapertos mangbarna we tara dipulkeun sadayana tanaga teh. Tanaga jeung pangawuruh oge pangabisa teh. Dieutik-eutik we. Kadang supaya manyang we mitra. Asupan ngebul gitu nya. Dieutik-eutik we tanaga. Pangabisa teh kitu deut. Tara dipulkeun gitu. Nah penting mah asupan ngebul terus. Antara lamun dipulkeun sarua jeung miceunan tanaga. Nah gitu mitra. Cacak ayeuna teu make ilmu weduk. Kapan tanaga manehna teh manehna sakitu ripuhna. Tuh. Tanajan can digunakeun mangga kitu sanajan can dipulkeun can digunakeun sadayana anggar we ripuh kumaha lamun digunakeun meureun. Pahalanya urang teraskeun mitra. Bulan terang gobang anu keur dicekel ku sanaya maneh geus ampir-ampiran ngacleng balas dipake ngabubat babit nakisan panarajang musuh. Sajeroning dikepung wakul buaya mangap ku ratus-ratus jalma hatena mah make muji sagala kana pangabisa urang Mataram teh. Tetela geuning urang Mataram oge ngabogaan ilmu panemu jampe pamake anu teu kurang-kurang hebatna. Eta karasa basa gobang manehna silih bentur jeung pakarang bogana urang Mataram kana pigelang sanaya teh maneh karasa ngageter tarik jeung urutna karasa mata klinu kana tulang. Hal ieu ukur netelakeun yen tanaga urang Mataram teh galede jeung loba anu baroga tanaga jero anu hebat. Sababaraha urang diantara nama malah ngabogaan tenggelan ti kajauhan. Hawa tenggelanana karasa panas nyongkap jeung mawa eungap kana dada sanaya. Lamun mang mah tanaga kitu disebatna teh ciblag mitra. Tapi tara dikaluarkeun. Dikaluarkeun lamun rek ti kosewad. Untungna bae musuh teh henteu sangeunahna ngagunakeun tenggelan jarak jauh. Meureun anu ngalantaran geunana mah ku sabab di dinya teh loba prajurit anu milu ngepung. Lamun urang Mataram keukeuh peuteukeuh ngagunakeun tenggelan jarak jauh anu mawa hawa panas, meureun bakal loba ngabahayakeun keur prajurit maranehna keneh. Getih anu ngucur tina sakujur awak sanaya beuki loba bae pacampur jeung kesang anu maseuhan awakna. Tapi sanajan kitu sanaya masih kene bangga pikeun diunggulan. Sanajan beuki dieu gerakan sanaya leuwih loba nahan gempuran musuh tibatan nyieun serangan, tapi da tetela musuh anu haben-habenan ngagempur teh acan bisa meruhkeun manehna. Kaayaan geus ngahaeub ka peuting. Ratus-ratus prajurit kumpeni teh ayeuna nyieun buludan gede pikeun ningker sanaya. Lian ti nyieun bunderan gede teh oge ngawangun sababaraha lapis. Prajurit anu pernahna dina lapis-lapis
tukang mah geus marasang obor pikeun nyaangan kaayaan sakurilingna obor teh mani baranang di ditu di dieu. Sawareh mah obor teh dibaledogeun dipake nyerang awak sanaya. Tapi rupa-rupa serangan kaasup serangan bandring bisa dipengparkeun ku sanaya. Kusabab sanaya hese dielehkeun pamustunganana Ki Kartadita ngagorowok ti bagean tukang. Sanaya, lamun siaga ke bajaga ndadaek serah bongkokan, sia hartina bakal ngorbankeun nyawa nu sajen. Geura ieu dara, nyawa saha nu ku sia arek dikorbankeun teh. Ceuk Ki Kartadita nyorowok. Mitra kaum dangu sakareretan sanaya mireungeuh yen Ki Kartadita teh keur nangtung dina kuta anu rada jangkung bari nyangkalak awak Nyi Rodia. Leungeun katuhu Ki Kartadita nyekalan bedog anu cahayana ting burilak hatojo ku seuneu obor. Seseukeut ngahaja diantelkeun kana beuheung Nyi Rodia. Amang mentong ngagugu kana omongan si Dita, moal bisa dicekelan da manehna mah orai hulu cagak, ceuk Nyi Rodia. Ngadenge ucapan Nyi Rodia, hate ngarasa digerihan atuh. Hal ieu ukur netelakeun yen Nyi Rodia teh geus top badak top maung. Nyi Rodia geus nyebakeun nyawana pikeun perjuangan sok asal sanaya terus ngalawan jeung ulah serah bongkokan. Sanaya ngarasa sedih jeung kagagas, tapi kareueusna oge aya. Atuh sabot kitu teh hate sanaya jadi tagiwur. Bari ngabebat babitkeun gobangna nakisan panarajang pakarang musuh. Malah cek gerenteus hatena sanaya ngadenge omongan si Rodia ukur netelakeun yen manehna teh geus henteu ngamusuhan aing deui. Mun nya kitu hartina aing kudu nyalametkeun manehna. Tapi kumaha carana nah aing teh mending serah bongkokan sok asal Nyi Rodia dibebaskeun kitu. Cek hati sanaya, Rodia, Nyai kudu salamet. Cek sanaya ngagorowok belenterang. Gobang sanaya dipake naki serangan bandring. Tapi dibeh ditu datang di serangan sejen. Mangrupa tojosan congotumak. Bangkiung awak sanaya ngabangkiung kagigir. Ngan kakara oge ngabangkiung awakna dipapag ku heumatan bedog. Belenterang bedog musuh ngacang jauh sabab ditakis ku ilmu betrik simet. Nabogana ngakoak bari nyekalan leungeun. Tapi leungeun sanaya oge karasa linu. Ieu ukur nandakeun yen musuh teh boga tanaga anu sarua gedena. Amang, hayo lawan Amang, ulah serah bongkokan. Sanajan Amang serah bongkokan, Nyai mah geus moal salamet. Si setan Dita moal deuk ngalepaskeun. Hayo lawan Amang, mun geus seubeuh ngalawan, gawat kabur ti dieu. Ceuk Nyi Rodia, gogorowokan nitah sanaya ulah ngagugu kana kahayang musuh. Mireungeuh Nyi Rodia teu daek cicing, Ki Kartadita keheuleun. Leungeun Nyi Rodia anu ditalikung ka tukang teh beuki dipurilitkeun tarik pisan, nepi ka Nyi Rodia ngajerit, "Karta, awas sia, lamun sia kumaha nganiaya si Rodia, sia bakal adu hareupan jeung aing." Ceuk sanaya ngagorowok. Tapi Ki Kartadita mah narima ancaman sanaya teh ngadon seuri ngagak-gak.
siapa bisa ngakalakeun aing sabab si Rodia aya dina ancaman aing manusia Sunda manusia sombong dengekeun sia lamun sia teu daek serah bongkokan si Rodia aku aing bakal diganggu lain sakadar dibaehan tapi ku aing arek dihina si Rodia di hareupeun prajurit company arek ditaranjangan ku aing rek diparapkeun ka ratus-ratus prajurit company sangeusna ku aing diasaan heula sok sia pilih mending serah bongkokan atawa mending neuleuh harkat si Rodia ngagejret leuwih hina tibatan sato ceki Kartadita meghate sanaya teh asa katonyok awakna oge ngadadak ngagidir manehna jadi inget kana pangalaman goreng Nyi Rodia ka tukang-tukang nyaeta geus sababaraha kali ukur rek dicacampah ajen dirina ku lalaki jahat jadi lamun ayeuna Nyi Rodia geus dicacampah deui bae asa kacida teuing tapi sanaya teh teu boga pilihan cek pikir sanaya lamun aing arek ngajait harkat si Rodia akalna nya kudu serah bongkokan mitra sanaya ngagorowok saenggeus mireung pakaian Nyi Rodia disasaak ku Ki Kartadita oran sia oran Kartadita sok tapi sia kudu serah bongkokan alungkeun eta gobang jeung leungeun sia duanana kudu diacungkeun ka luhur hayo sia telat saeutik wae awak si Rodia bakal bulucun deuleu katingali kabeh sia hayo ceki Kartadita bari beut manehna geus nyasak babagian pakaian Nyi Rodia deui tinggal saeutik deui melenge mitra bari awak ngagidir nahan amarah sanaya ngalungkeun gobangna kana taneuh ngan samemeh leungeunna diacungkeun ka luhur jeung samemeh prajurit musuh nyangkalak manehna kadenge Nyi Rodia nyorowok amang teh akan ambusuni omat amang ieu teh amanah Nyai ceuk Nyi Rodia itu nate bari jeung ngadedetkeun tungtung bedog anu keur diantalakeun kana beuheungna geus kitu satakeurna eta bedog teh digereselkeun kana beuheungna sorangan Rodia sanaya nyorowok reuas jeung amek sabab ku manehna mah maneh kabireungeuh pisan getih muncrat tina beuheung anu ampir sapat alatan bedog ngageresel tarik kana beuheungna Nyi Rodia mitra awak sanaya ngajol ka luhur bari ngagorowok satakerna kalawan ngagunakeun tanaga anu pameakan sanaya teh ngagorowok ngagunakeun ilmu sentak dulang ieu teh ilmu gorowok anu balukarna mungguh matak bahaya keur anu aya gorowok sanaya anu dipinuhan ku ilmu batin teh ngaluarkeun sora sakti anu nya seukeut nya panas basa sanaya ngagorowok puluh-puluh prajurit raceleng siga anu kabubat babit basa awakna murag kana taneuh hampir kabeh gogorentelan bari jejeritan sabab tina sakur lingliangan kaluaran getih beureum lalamaran tina irungna kaluaran getih tina ceulina kaluaran getih pon kitu deui tina sungut jeung tina panona sarua kaluaran getih ukur anu baloga pangabisa luhur anu salamet tina serangan ilmu sentak dulang teh
para sinatria ti Mataramah rata-rata baroga ilmu luhur. Mitra maranehna sanajan milu raceleng milu ngajol kapangpengkeun tapi henteu nepikeun ka kaluaran getih. Pon kitu deui Ki Kartadita, manehna teu nepikeun ka kaluaran getih, ngan sanajan kitu ari tatu mah teu kaliwat. Sanggeus gorowok sanaya leungit, manehna jadi teu bisa ngadenge. Kaayaan sabudeureunnana teh estu jempling siga di kuburan bae. Padahal ku panonna mah eces pisan. Bisa kurilingna teh gembar jalma adu songkol adu mitra bari sungutna calangap siga anu jejeritan. Ngan bedana ieu mah teu kadenge sora naon-naon, kajaba huang hiung teu puguh. Sedengkeun ari Ki Kartadita mitra, manehna ngageurentes dina hatena. Aduh cenah boa aing dek kata rajang torek ieu. Cilaka lamun kaya kieu mah. Ceuk Ki Kartadita bari rumangieung nangtung sabab awakna lirtas kapupul bayu leuleus lain bobohongan. Basa mireung sanaya leumpang. Bari rumangieung tapi nyampeurkeun manehna bulu punduk Ki Kartadita meni muriding. Kacaangan ku obor anu pagoletak didinya. Kabireungeuh awak sanaya teh geus teu puguh rupaan. Sabab kabulen ku getih anu lalamaran. Tapi Ki Kartadita ngarasa soak teh lain dumeh mireungeuh sanaya mani getih. Soak teh dumeh mireungeuh sanaya nyampeurkeun manehna siga anu arek ngakalakeun. Ret panon Ki Kartadita mireungeuh kana layon Nyi Rodiah anu beuheungna ampir sapat. Muriding bulu punukna muriding deui. Sanaya nyampeurkeun aing geus moal syara. Manehna ari manes ka nyeri dumeh si Rodiah bae. Beuh, cilaka. Aduh. Mitra ari geus mikir kitu mah Ki Kartadita teh geuwat cengkat. Bari rumangieung manehna leumpang ningalkeun eta tempat. Ku sanaya kasaksian Ki Kartadita kabur ningalkeun eta tempat. Atuh sanajan awakna sarua rumangieung oge, sanaya nguat-nguatkeun maneh leumpang nuturkeun ka mana ngilesna Ki Kartadita. Basa manehna ngaliwat kana layon Nyi Rodiah leumpangna kaganggu. Brek manehna deku heula geus kitu tungkul bari ngagulang gaper jeung ngagalemohan sakujur awak Nyi Rodiah anu geus guyang getih. Sanaya ceurik ngaguk-guk kanyanyerian. Mireungeuh sanaya ceurik kanyanyerian sesa pasukan kumpeni anu masih keneh ngaratus teh saurang oge eueuh anu wani ganggu. Malah anu aya mah hatena teh ngarasa keder jeung soak mireungeuh kagagahan sanaya anu teu ilahar jeung manusa biasa teh. Awak sanaya mani getih beungeutna oge beureum kapulas ku getih, malah lian di kitu di sababaraha bagian awakna kabireungeuh raca tapak pakarang seukeut. Tapi sanaya teh mani teu rengrot-rengrot. Sarerea mung ganggu ka sanaya anu keur nyengceurikan layon Nyi Rodiah sabab sieun kabarerang ku amukan sanaya anu siga katumpangan ku setan. Sangeus seubeuh ngagulang gaper layon Nyi Rodiah, sanaya cengkat deui. Manehna culang cileung siga aya anu diteangan. Sanggeus tetela anu diteangan teh teu kapanggih. Manehna ngan gorowok deui, ngagorowok tarik pisan. Kartadita! Mitra kaum dangu, para prajurit musuh mah jauh-jauh keneh oge geus narutupan liang cilina. Sieun kajadian anu ngeus-ngeus
kealaman deui. Sabot para prajurit musuh keur tarungkul bari narutupan liang ceulikna, sanaya mah geus ngajengkat ningalkeun eta tempat. Tujuanana taya lian iwati arek nyusul-nyusul ki Kardadita. Sanajan si arek lumpat ka tungtung dunya, arek nyumput ka dasar sagara atawa asup ka jero liang cocopet, moal burung disusul sia Kardadita. Jagoan aing sia. Ceuk sanaya gogorowokan bari ngabubat babit gobang kana kakayon leuweung. Mitra kaum dangu, sapeuting sanaya teh lempang bari rumangieun. Arek ka mana neangan ki Kardadita, manehna sorangan oge teu nyaho. Ngan ku sabab amarahna tetep ngagugudag, jeung hatena geus kabulen ku dendam hayang males ka nyeri, sanajan awakna geus sakitu ripuhna oge, manehna tetep maksakeun lempang mapai-mapai jemetna leuweung. Sajajalan gawena teh ngabubat babitkeun gobangna, nyacaran tutuwuhan leuweung. Sugan jeung sugan ki Kardadita kapanggih keur nyumput tukangeun rungkun. Atawa mun lalampahanana kaparengkeun mapai-mapai rawa anu jemet ku rupa-rupa tutuwuhan. Manehna oge nyuai-nyuaikeun jujukutan da sugan jeung sugan ki Kardadita teh nyirekem dina sisi rawa. Tapi diteangan kaditu kadieu ki Kardadita anu diudag-udag teh weleh henteu kapanggih. Sabot kitu ari awakna mah beuki leungse bae, karasana teh meuni asa laleulis satulang sandi. Malah lian di eta teteh nyewanana oge rarasaan teh mani beuki remeng-remeng bae. Keur mahnya dina peuting eta teh kaayaan mungguh poek mongkleng. Ceuk hate sanaya poek mongklengna ari itu anu hibar di tengah rawa cahaya naonnya. Ceuk gerentesna bari sanaya teh gigisi kana panonna. Nya kumanehna mah kabireungeuh di tengah rawa teh bet aya cahaya hibar. Eta cahaya teh beuki dieu beuki ngadeuketan manehna. Saenggeus si cahaya beuki deukeut, kabireungeuh ayeuna mah. Horeng di tengah-tengah cahaya hibar teh aya jalma keur leumpang. Siga-siga lalaki atawa siga-siga hiji sinatria sabab pakeanana sing sarua gagah. Calanana calana komprang, kaena buludu hideung anu dikelim ku benang emas, kaluhurna di baju kurung saten pulas koneng, dirangkep ku rompi pulas hideung anu sarua dikelim benang emas. Ceuk hate sanaya moal mah ieu teh sinatria ti Mataram kitu, ke heula urang Mataram teu diiket tapi sok mamake beno. Nyatana beno citak. Mireungeuh pakeanana mah manehna teh eces sinatria Pajajaran. Ceuk hate sanaya bari brekdeku sabab sapasang sukuna geus teu kuat nangtung deui. Anu sanaya ngarasa kaget teh horeng eta sinatria Pajajaran teh nyampeurkeun manehna deui, bari dituturkeun ku ratus-ratus mau nglodaya. Saenggeus aya hareupeun sanaya rada anggang kira tilu deupa, eta raja sinatria anu rupana kasep beakar percis jiga nu ngadongeng teh ukur neuteub manehna bari seuri saulas. Teu sacarita naon-naon. Tapi disabudeureun eta tempat kadenge anu nyarita siga-siga eta raja sinatria anu cacarita teh. Ieu cenah, aya kiwari aya bihari, moal aya kiwari mun eueuh bihari, kukituna sia mudu ngajenan
lain ngajenan karena perkara tapi ngajenan karena riwayatna alus beku siapa ke undeng riwayatna goreng beku siapa pakai undeng sote lain turutanen tapi kerengelingan sia ulah nutur-nutur tapak lacak pedeng sanajan jorna anu mudu dipunyu kade sing bisa milih pamimpin sabab kaharep bakal loba pamimpin bisa kadar neangan undung pamimpin mah teu mudu pinter tapi mudu anu jujur ngaulaan rakyat hate kitu nyarita gitu pamimpin nu boga galihna hate mireungeuh eta Raja Sinatria jeung ngabandungan galineng sora anu aya di eta tempat sanaya mah munguh olohok mata simeuteun nya saha atuh cenah ieu teh sanaya tacan kaburu mikili lah sabab eta galineng sora teh geus kadenge deui ari jalma kaharep moal suka kana panca parisuda ari panca parisuda deh ubar jang natamageun banyakit lain banyakit lahir ngan banyakit batin ubarna datang ti luar nyageurkeun mah diri sorangan cager alatan ngaku kana kasalahan cager lantaran ngaku kana kadoliman jeung cager lantaran ngaku boga kaera mangka di kudu titen kaharep mah panyakit nu hese ubarna de nyaeta panyakit teu boga kaera teu era milambah salah teu era milambah dosa maling ngadon mabok jeung ngabohong jadi alam rumah kahirupan jalma kaharep moal tarima mun batur meda padahal meda deh ubar kahirupan ibarat urang keur kurit dibere cai keur mani ibarat urang keur ponyo heug datang nu mere kejo ibarat urang keur haneueur heug datang nu mere sipakeun kitu sabenerna meda atawa panggeuing teh mitra kaum dangu maniku hayang pisan sanaya teh tumanya nya saha atuh ieu jalma teh teu pupuguh make mere papagah sagala rupa ngan edas samemeh bibirna ngunyem eudeuh tumanya ari jawabanana mah muncul manten siga eta jalma teh weruh sadurung winarah jeung waspada permana tinggal kawas tadi sanajan eta Raja Sinatria bibirna henteu ngunyem tapi da sorana mah kadenge atuh disabudeureun eta tempat teh sarua kawas tadi agem jeung geuman ngaran kaula mah Manara putra Kanjeng Prabu Permana di Kusuma anu tatapa di wetaneun Citarum hade kusia tengetkeun bapa kaula teh Raja Galuh tapi anu teu mika serab kalunyahan kitu sabab sanajan jadi raja bapa kaula mah cicing di patapan bae ceuk eta sora atuh ari geus kitu mah si rasanaya teh ngadadak lieur
les bae teu inget di naon-naon. Ana hudang kaayaan teh anger poek tirisna bae lain lumayan. Ngadenge kongkorongok hayam leuweung ti jauhna ukur netelakeun yen kaayaan teh geus mimiti subuh. Sanaya nguniang hudang awakna leuleus keneh tapi ka nyeri mah geus leungit teu nyareri teu pareurih. Hate sanaya ngarasa heran kunaon tatuna manisiga geus gararing. Padahal mun mah cik keneh manehna kasarean meureun can lila-lila teuing da anyog ka sisi ranca teh tengah beuting. Cek hate sanaya nya kitu aing hees teh acan lila tapi nah atuh rarasaan teh mani geus lila kieu. Cek hatena bari ngarasakeun beuteungna anu peurih alatan lapar jeung biwirna anu garing balas ku hanaang. Bari ngadagoan kingkilaban subuh sanaya kokotetengan sugan didinya aya bong borosan anu bisa didahar. Ngan geuning didinya memeni naon-naon anu bisa didahar. Kusabab teu mangih dahareun atuh tungtung nama manehna teh ukur lelempangan. Eureun-eureun sote saenggeus inget kana kajadian peuting tadi. Ari geus inget kadinya mah piceurikeun teh geus nyelek deui kana ti korona. Peuting tadi jalma-jalma anu dipika cinta ku manehna teh geus nemahan pati. Kanjeng Haji Prawatasari geus tiwas pon kitu deui Kiragapati. Tapi anu kumanehna pang dipika sedihna mah kutiwasna Nyi Rodia. Dede Rodia si ade geus palastra balukar kekeh hayang bebelak aing. Rodia kitu gernyemna sanaya sedihna liwat saking. Sanaya inget deui kana kajadian peuting tadi. Nyi Rodia tega ngorbankeun dirina supaya manehna henteu serah bongkokan ka musuh. Ingat kadinya hate sanaya teh mani pinuh ku rasa kaduhung leleda henteu nyieun tindakan tegas dina meruhkeun musuh. Padahal lamun teu kitu tacan tangtu Nyi Rodia jadi tumal peperangan. Dede Rodia Nyai Palastra anu melaan bisa. Rodia ceuk sanaya jumerit peulih ngarasanya anu liwat saking ka Nyi Rodia. Sanaya balik deui muru kampung Arya. Manehna hayang mulasara layon Nyi Rodia ulah nyang saya kitu bae. Atuh sanaya teh jadi inget kalayona Kanjeng Haji Prawatasari katutua dia baladna. Maranehna teh boh Kanjeng Haji katutua dia baladna boh Nyi Rodia mangrupa jalma-jalma anu garde jasana dina ngagedurkeun seuneu perjuangan jasadna ulah dimemorekeun sugan jeung sugan jadi eunteng keur anak turunanana. Aduh sanggeus kitu mah sanaya ngagejilig init muru deui kampung Arya. Manehna geus pasrah mun mah di ditu disampakeun deui ku pasukan musuh. Meureurnya didinya umurna puputeh. Tapi lamun di ditu teh nasibna masih keneh ditangtayungan, tugas manehna teh nya kudu mulasara layon para pajuang teh. Ngan sanggeus cunduh ka kampung Arya, tetela geuning perang teh geus eueuh
urut-urut na acan. Basa sanaya anyog kasampalan tengah pahumaan teh. Pasukan musuh teges eueuh. Anu rapang didinya mah malah gunukan-gunukan tanah beureum. Gunukan tanah beureum teh aya 2 bagian. Sabagian jumlahna bacacar leuwih loba tu rada misah aya di tengah pahumaan. Ari bagian sejena mangrupa gunukan tanah beureum anu jumlahna aya 13. Ngan anu hiji mah misah rada anggang jeung gunukan kuburanana rada gede. Digigireun kuburan teh batu satangtung urut ditatangkep ku Kanjeng Haji Parawatasari samemeh gugur dipaseukeun di dinya. Sanaya ngajudi yen ieu teh kumpulan makam para pajuang anu dipimpin ku Kanjeng Haji Parawatasari. Makam anu rada badag ukuranana jeung rada nengang ti anu sejena geus moal salah makamna Kanjeng Haji. Ari makam sejena anu jumlahna leuwih loba eta tangtu makam korban-korban perang sejena. Meureun salah sahiji di antarana teh tangtu kuburan layon Nyi Rodia. Ngan anu mana-manana sanaya mah henteu apal. Cager harta mitra hanya kal kabujeng neng hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.